di teh cak almagula aya eueuhnya kiai sepuh, kiai nu geus kolot anu kurang bisa didatangan, ubral obrol di wilayah Praya pesantren Al Muhajirin. Disitulah Tuan Guru Najmuddin pada saat itu masih ada di usia di atas 80 tahun. Harita, masya Allah kan geus kolot ngadadak kan, ayeuna yuk berangkat ka ditu, berangkat tanpa aya program di awal. Berangkat teh kunaon di jalan teh ya polisi geus majaraga kabeh polisi. Mobil-mobil disarotop kabeh teh mobil rombongan kami ieu teh Al-Maghfurlah terus sampailah ka pesantren Al Muhajirin. Di dieu geus aya tenda boleh luar biasa kos hajatan. Disiapkeun makanan-makanan, rombongan kami dijamu untuk makan. Nu jadi pertanyaan, ieu nyaho ti mana nyana? Kami datang lagi ka dieu ngadadak. Tikula cek kitu. Tahu dari mana coba itu? Masya Allah. Akhirna Al-Maghfurlah jeung rombongan jeung keluarga menanyakan kepada Tuan Guru. Tuan Guru mimiti nanya heula ka polisi, ye memehna 2 poe polisi teh geus dipanggil ku Tuan Guru Najmuddin dan diumumkan bahwa saya akan kedatangan tamu dari Banten, siapkan seluruh personil supaya jangan ada kemacetan. Eta kan geus diomongkeun bakal kadatangan tamu ti Banten, urang nyaho ge henteu kayana. Dia teh mah ngadadak geus datang ka ditu, asli nak datang ka ditu teh endek jarah ka Tuan Guru Ibrahim. Eta masalahna. Tuh, teh kemudian cak Al-Maghfurlah nanya ke Tuan Guru, siapa yang memberitahu Tuan Guru bahwa rombongan kami akan ke sini? Bapak kamu cakin datang ke sini jamu anak saya. Pas pula, ya Allah, bapak kamu datang ke sini. Mbah Dim kan yang nyebutnya Mbah Dim. Mbah Dim Tanggrang datang ke sini jamu anak-anak saya. Tanti mau ke sini. Pohara kan iyalah tidak terbatas wilayah ajsad di wilayah malakut dan wilayah laut tidak terbatas, luar biasa. Maka kadedengekeun ka ceulik kula teh khusus pada saat itu ngobrol teh Al-Maghfurlah kula Mbah Haji Mu teh Haji Pendi dikeluarkeun. Dikeluarkeun. Itu diajakannya nanti. Itu diajak. Masya Allah. Gusti nu agung, Masya Allah. Apa kata Syekh Najmuddin? Di Banten ada Gunung Karang. Di sini ada Gunung Rinjani. Tuh, di Banten ada Gunung Karang. Di sini di Lombok ada Gunung Rinjani. Maka jadilah kau rinjani. Tah, ieu bahasa ahli tasawuf kan anggeus seperti itu. Sarua jeung kieu kan, jadilah kau rijal. Tidak mungkin kau bisa jadi rijal tanpa terbang ke alam malakut seperti ayahanda kamu. Sarua jeung kitu kan. Tamparan keras anu sangat luar biasa. Ti Syekh Najmuddin, Tuan Guru Najmuddin di Lombok pada saat itu, jadilah kau rinjani. Maka pada saat itu didekaplah tangan erat-erat Al-Maghfurlah oleh Tuan Guru Najmuddin. Masya Allah, iya mantakan di dieu lah anu teu mungkin lahir seorang rijal anu masih aya dalam ajsad tina madainil mulki wal ajsad, tetap lahir kudu tina ahlil kurol malakut kurol arwah yakni kurol allahut. Ieu kakarak bakal jadi muncul seorang rijal.
illa rijala, hanya seorang laki-laki anu sangat luar biasa. Masya Allah, tuh Gusti nu agung poha rijal. Lamun geus diobongkeun rijal teh pohara luar biasa. Ieu rijal. Duh Gusti. Rijal. Di lembur rimpak tuh rijalna Mama Fudoli. Parah kan? Tuh di lembur Cilongok rijalna Mama Rusdi. Rijal. Tuh di Pasar Kemis rijalna anu ya kan, tuh di Kawarot rijalna anu pondok Kiai eueuhan nyana gegerah yang tebet aja sayang disebut. Tuh di pondok rijalna Mama Supendi ayang gitu kan. Masya Allah rijal. Duh Gusti doa ya rijal lain bantrak-bantrak mantap. Aya bahasa ti kalangan ahli sufi ar-rijalu min ahlil qura. Hese ngartikeun ngisi naon ar-rijalu min ahlil qura. Ya di dieu dicaritakeun seorang nabi, seorang rasul ti kalangan manusia anu geus dewasa, anu dibere wahyu, anu lahirna min ahlil qura. Rata-rata jeung lain seluruhna lahir ieu di perkotaan, di tempat keramaian, bukan tempat anu ieu paleuweungan, lain ti bawadi, lain ti orang pedalaman, lain. Kunaon anu mata ku Allah dipilih min ahlil qura? Sebab tinggal ieu urang kota jeung urang pedalaman beda. Beda. Urang pan nyebutna teh tiang listrik. Ari Haji Pendi mah lantaran urang pedalaman, urang Baduy nya nyebut lagi tangkal listrik. Nya nyebut lagi tangkal. Ih. Ambe cakena ge nya ieu mah beusi euy ayat-ayat tangkal listrik. Cek beusi aya buahan. Nya nyebut lagi beusi aya buahan. Harurum bisa dihakan tante pan beloan eta lain. Ya Allah ya Rabbi, tak urang udik mah ribet. Ribet jangan. Diajak ka kota teh lajupan naik lip aya jelema hidung asup ka lip kan. Set bete kebal keluar tuh jelema putih. Ji, cenah teh ajak Haji Pendi. Aing hidung kebeneran ieu. Asup abeh jadi putih, sup asup aja teu putih-putihnya nana. Atuh ku bolon orang lembur anu atuh nu hideung nu mana nu asup ka luhur, nu datang nu putih jelema mana, kunyana pajar eta-eta keneh. Cek nya asup hideung keluar putih. Ta eta jelema udik mah ribet. Ya Allah, teu meunang salah saeutik pan laju mencapai panjana mah. Eta kan udik kos kitu. Tapi kan orang kota mah santai, tata bahasa tertata jeung sajabana terus be mantakan para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ieu pasti lahir min ahlil qura al amsor, dari orang kota bukan orang pedalaman. Lain orang-orang pedalaman. Awas anu dimaksud kota teh lamun nisbat kos urang di kota Jakarta lain gitu, di peramaian walaupun di perkampungan tapi enggeus ieu suasana kota. Teu lain orang pedalaman cicing di gunung primitif lain. Cek urang mah ieu bawadi teh primitif, bukan lahir dari wilayah primitif cek urang lain. Masya Allah.
Kiai, pan itu dalam kisah Nabi Allah Yakub alaihissalam dijelaskan wajah abikum minal badu wajah abikum minal badu, berarti kan Nabi Allah Yakub dan putra-putranya ini dari orang primitif, dari orang pedalaman. Itu salah ngarti. Nabi Allah Yakub dan putra-putranya bukan dari orang primitif, tetap lahir di kota. Cuman ketika terjadi mawasi untuk mencari kehidupan, pindah-pindah antara lembur iya ke lembur iya, sehingga sampailah mencari kehidupan di pedalaman pegunungan, sehingga di wilayah primitif lain lahir tidinya hanya untuk kehidupan. Adapun lahir nama min ahlil qura, masya Allah, beda berarti jelema nu hirup geus aya di wilayah kota kejeng hirup di wilayah primitif. Mantakan yang dimunculkan oleh Allah rijalan itu adalah orang-orang yang sudah hidup di kota sehingga sangat luar biasa. Yuk orang perhatikan di diri orang tersusun Haji Pendi teatina jasad. Aya jasadan kan Haji Pendi? Ya kan? Anu awakna kulit putih terjadi terek kaca ngana heran awak awak ieu lamun nisbat dina kehidupan teh ya ieu teh awak lembur, lamun nisbat lembur ieu primitif lembur. Primitif di mana primitif terbatas kehidupan. Jelas. Yuk urang dulu mata urang dulu sakumaha sih ieu jauhna mata urang teh neuleuh terbatas 3 meter kadeulean kan 5 meter kadeulean kan 10 meter kadeulean kan ya kan teh kaditu mah 50 meter geus remang-remang. Ieu nu geus mata cerah, ieu mata teh anu mata geus luar biasa. Komo Haji Pedi mah 1 meter deung geus kikieu. Saha eta budak nu datang? Orengan geus rabun matana. Nyaran eta. Keterbatasan mata jokir. Keterbatasan mata jokir. Yuk celi jasad betapa terbatas pengalaman celi digerakkeun Haji Pendi teh 1 meter kadengian keneh 5 meter kadengian keneh 10 meter mah geus teu kadenge. Ayo torek komo pamajikan maloba torek salaki ngagegero ka pamajikan hayang pangyieunkeun kopi. Neng nyeunkeun kopi cari bae. Neng nyeunkeun kopi teh torek. Giliran be neng aya duit parak hah. Iya Allah. Tapi tetep kan ieu sahebat kumaha bae ge ceuli teh ieu tetep ceuli johir keterbatasan. Di mana terbatas dalam pengalaman, ia berarti dalam kehidupan primitif. Primitif berarti berbeda kejeng orang kota, kejeniusan, tata bahasa, kemudian pengalaman, jeung sajabana, pahara luar biasa. Di kota naon bae ge kan teu kaget, serba araya. Ningali pesawat terbang geus teu kaget, luar biasa. Pan ari Haji Pendi mah primitif moloho beusi bisa hibernya, nyebut lagi beusi bisa hiber. Salama
urang aya dina ranah jasad ieu anggap masih primitif keneh. Atur lamun primitif itu tidak mungkin rijal lahir dari primitif, ya. Rijal lahir dari kota. Maka jelema lamun nu geus runang ngaprak ka kota, ieu kakarak diangkat rijal oleh Allah Subhanahu wa taala yang pandangannya tidak terbatas, yang telinganya tidak terbatas. Berarti pengalaman luas luar biasa, ya, karena tidak terbatas pandangan dan telinga pendengaran. Masya Allah. Ayo gitu. Tahun 93 di Cirebon, di Bedakeran, ketika kula pamitan ka guru kula teh dek balik, cak guru kula teh tohawi, tahun ini kamu harus berangkat melaksanakan ibadah haji. Saya salaman deh kula tengah jawabnya, tengah jawaban tuh kumaha bapak aing bae. Datang kula ka imah, datang ka imah langsung uluk salam, kadedelekeun keneh abah kula make kaos cangklek. Begitu kula datang diuk sia, wah disetrap aing asat diuk sia ku guru sia titah ka Mekah berangkat tahun ayeuna ulah mundur. Ya Allah ya Rabb, tuh itu kan itu di Cirebon suara terdengar ka dieu ka Tangerang, ka dieu ka Cilongok, berarti telinga yang tidak terbatas pasti keluar. Ayo, telinga pendengaran yang tidak terbatas. Karena ieu pohara luar biasa. Masya Allah. Tapi kan dedengian nu johir mah ieu terbatas paling sabaraha meter urang ngadeng. Mata ieu terbatas dedeleuan teh paling sabaraha meter ku urang kadeureut. Berarti di mana terbatas? Wilayah primitif. Jasad ieu adalah wilayah primitif. Maka di wilayah primitif tidak akan mungkin lahir seorang rijal. Seorang rijal lahir daripada orang kota yang wawasan, pandangan dan pendengarnya tidak terbatas. Maka rijal lahir anu geus ngapak ruhna ka alam malakut. Ruhna tomo sampai ke alam eta teh lahut ka ditu. Di mana ruh geus nyampe ke alam malakut, berarti pendengaran yang tidak terbatas dan penglihatan tidak terbatas, muncullah rijal-rijal di dinya. Mantakan tuh inna risalata la tastahikuha illa ar-rijalul baligunal musta'iduna lil wahyi min ahli kurol malakut. Bahasa min ahli kurol malakut, dari ahli kota malakut, alam malakut. Wal arwah, dan alam arwah sampai datang ke alam lahut. Berarti maka dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala rijal-rijal la min ahlil madainil mulki wal ajsad, bukan daripada orang primitif dari jasad. Masya Allah, mantap. Ayalah bahasa ahli sufi, ar-rijal min ahlil qura. Tah ieu ngartikeun hese sia ar-rijal min ahlil qura. Seorang rijal adalah orang yang muncul daripada rohna geus nyampe ke alam malakut, rohna geus nyampe ke alam lahut, kakarak muncul seorang rijal. Hari itu memendem di alam jasad, moal mungkin jadi rijal. Moal mungkin jadi rijal. Ya Allah Gusti nu agung. Mantakan ketidakterbatasan eta nu hese. Hese. Cak bahasa santri teh eta mah teu bisa ditakrir tah. Henteu bisa ditakrir hese. Gusti nu agung. Kuru tag-kerteg di hate urang teh geus kanyahoan, naon nu dilakukeun geus kanyahoan teh. Waliun min auliyaillah, seorang wali aya di kutub utara, nu hiji aya di kutub selatan, nyana bisa saling ngeuleuh jeung bisa saling mendengar tanpa kudu make aya HP.
saja pakai HP aja sinyal. Ayo, kunaon ketidakterbatasan luas berarti atau sangat. Maka muncullah ye wali-wali Allah sang kekasih Allah teh ilim batar-batar pada posisi rijal anu geus ngaprak di alam malakut, ngaprak di alam lahir. Anu kitu mah anu mendem sanajan gelarna Kiai Haji Abuya Supendi BF dek make KH, dek make Abuya, dek make BF kabeh dituna masih ngaprak di alam jasad. Tidak mungkin jadi rijal. Moal mungkin jadi rijal ialah illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Maka yuk kurang supaya punya wawasan besar luar biasa, ajak cenah ngaprak ruh urang cenah datang ke alam malakut. Kumaha carana kiai neuleu awewe ulah disuitan pen. Ribet dah malas gitu. Ya Allah, illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Masya Allah. Maka muncullah rijal Gusti nu agung mantakan bahasa rijal tuh di ditu di Lombok Al-Maghfurlah Syekh Najmuddin, Tuan Guru Najmuddin, daerah naon coba? Lombok, di wilayah naon, lembur. Rimpak di jalan. Ya Allah ya Rabb. Tahun sabaraha urang jeung Al-Maghfurlah berangkat ka ditu ka Lombok. Euy, jeung Al-Maghfurlah baheula. Pertama, ya Allah, pohoan ya nama kurang lebih antara 2007 atau 2000 genep berangkat ke Lombok. Tujuan ke Lombok teh, tujuan ke Lombok endek zarah katuan Guru Ibrahim menantu daripada Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani mempunyai seorang putri yang dipersunting oleh Tuan Guru Ibrahim di Lombok, nikah. Nah di ditu di Mekah. Kemudian ieu teh dibawalah ke Lombok. Maka kami Al-Maghfurlah ieu teh guru urang ngajak babarengan keluarga jeung jamaah pada saat itu, yuk urang berziarah ka Tuan Guru Ibrahim menantu daripada Syekh Nawawi Tanara. Kula pimpinanna deh teu diajakan Haji Pendi mah teu iluan. Tuh. Datanglah ka ditu ka Lombok. Saenggeusna zarah terus we ngobrol di teh cak Al-Maghfurlah aya eueuh nya kiai sepuh. Kiai nu geus kolot anu ku urang bisa didatangan. Obrol di wilayah Praya pesantren Al-Muhajirin, disitulah Tuan Guru Najmuddin pada saat itu masih ada di usia di atas 80 tahun. Harita Masya Allah kan di sekolah ngadadak kan ayeuna yuk berangkat ka ditu, berangkat tanpa aya program di awal. Berangkat kunaon di jalan teh ya polisi geus majaraga kabeh polisi. Mobil-mobil disarotop kabeh teh mobil rombongan kami ieu teh Al-Maghfurlah terus sampailah ka pesantren Al-Muhajirin. Di dieu geus aya tenda beuleuh luar biasa kos hajatan. Disiapkan makanan-makanan, rombongan kami dijamu untuk makan. Nu jadi pertanyaan, iya nyaho ti mana nyana? Kami datang lagi kali yang ada.
tikula cakap gitu. Tahu dari mana coba itu? Masya Allah. Akhirna almagfurlah jeung rombongan jeung keluarga menanyakan kepada tuan guru. Tuan guru mimiti nanya heula ka polisi, ye memeh na 2 poe polisi teh geus dipanggil ku tuan guru Najmuddin dan diumumkan bahwa saya akan kedatangan tamu dari Banten, siapkan seluruh personil supaya jangan ada kemacetan. Eta kan geus diomongkeun bakal kadatangan tamu ti Banten, urang nyaho ge henteu kayana. Jeta mah ngadadak geus datang ka ditu, asli nak datang ka ditu teh endek jarak ka tuan guru Ibrahim. Eta masalahnya. Tuh, teh. Kemudian Cak Almagfurlah nanya ke tuan guru, siapa yang memberitahu tuan guru bahwa rombongan kami akan ke sini? Bapak kamu, Cak, datang ke sini, jamu anak saya. Pas pula, ya Allah, bapak kamu datang ke sini. Mbah Dim kan yang nyebut Mbah Dim. Mbah Dim Tanggrang datang ke sini, jamu anak-anak saya. Tanti mau ke sini. Pohara kan iyalah tidak terbatas wilayah ajsad, wilayah malakut dan wilayah laut tidak terbatas, luar biasa. Maka kadedengekeun ka ceulik kula teh khusus pada saat itu ngobrol teh Almagfurlah kula Mbah Haji mu teh Haji Pendi dikeluarkeun. Dikeluarkeun. Itu diajakannya nanti. Itu diajak. Masya Allah. Gusti nu agung, Masya Allah. Apa kata Syekh Najmuddin? Di Banten ada Gunung Karang. Di sini ada Gunung Rinjani. Tuh, di Banten ada Gunung Karang. Di sini di Lombok ada Gunung Rinjani. Maka jadilah kau rinjani. Tah, ieu bahasa ahli tasawuf kan anggeus pas itu. Sarua jeung kieu kan, jadilah kau rijal. Tidak mungkin kau bisa jadi rijal tanpa terbang ke alam malakut seperti ayahanda kamu. Sarua jeung kitu kan. Tamparan keras anu sangat luar biasa. Ti Syekh Najmuddin, tuan guru Najmuddin di Lombok pada saat itu, jadilah kau rinjani. Maka pada saat itu didekaplah tangan erat-erat Almagfurlah oleh tuan guru Najmuddin. Masya Allah, iya mantakan di dieu lah anu teu mungkin lahir seorang rijal anu masih aya dalam ajsad tina madainil mulki wal ajsad, tetap lahir kudu tina ahlil kurol malakut, kurol arwah, yakni kurol allahut. Ieu kakarak bakal jadi muncul seorang rijal. Tah, Masya Allah, kudu mampu nahan. Ieu teh berarti kan nafsu. Kudu mampu nahan berbagai hal-hal anu sangat luar biasa. Tak iya penahanan eta lah akan muncul jadi rijal. Masya Allah, lamun geus jadi rijal geus ngaprak ke alam malakut sanajan eta teh dibere iming-iming miliaran tah, 1 miliar tah, 5 miliar tah, 10 miliar moal kabita jeung moal kabombroi sama sekali. Kunaon geus siber di alam malakut, nya nama apa arti sebuah harta seperti itu. Tapi lamun masih aya dina ranah ajsad mah jasad primitif keneh, eta mah ulah-ulah miliaran 1 juta wani antri di pendopo. Kunaon primitif keneh. Ustad kiai sanajan ngangsar ieu teh di sampingna jubahna sorbana wani antri di pendopo masih ustad primitif keneh pas itu ngaranna. Aduh
tidak mungkin jadi seorang rijal. Mantakan ar-rijalu min ahlil qura, jadilah kau seorang rijal. Itu ieu teh kunaon ulah cicing dina tempat primitif bae atuh, yuk gerak giber ka alam malakut. Kau pandangan mata tidak akan terbatas, pendengaran telinga tidak akan terbatas. Maka wajar diangkat jadi sang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang punya wawasan besar luar biasa. Kutubul aulia geus kahirupana ge di ditu di aras Allah Subhanahu wa taala. Hayo rekreasina para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, hai di ditu di jembatan Ya'juj, di eta teh bentengan Ya'juj wa Ma'juj. Sementara pandangan secara johir di mana ya tepatnya Ya'juj wa Ma'juj. Bentengan Ya'juj wa Ma'juj itu masih dirahasiakan. Di mana posisinya? Secara ilmiah keterbatasan kita, tapi ketika nyampe ke alam malakut dipakai arulin ku wali Allah Subhanahu wa taala. Hayo pesawat mana anu bisa aya rute ka Jabal Qop ka ditu? Siaran di Amerika, siaran di Eropa, siaran di Jepang, komo di Jakarta mah di Indonesia. Pesawat menuju Jabal Qop melayang. Laju urang endek berangkat ke Jabal Qop ka ditu ka mana? Betapa keterbatasan anu sangat luar biasa, tapi mereka para sang kekasih Allah dipakai arulin rekreasi na ka Jabal Qop. Piknik tapi teu mawa jabla. Emang Haji Pendi. Masya Allah, illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Masya Allah, mantakan cak Allah junjunan bejak ka Haji Pendi geus teu percayaeun bahwa baginda sebagai nabi. Hei, yuk kita lihat sederetan para penentang nabi dan rasul. Namruz alaihi laknatullah ketika menentang karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tidak percaya Ibrahim sebagai nabi. Namruz tidak percaya kakangjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sakumahanyana jadi naik saja rajana teu kagok salam dunia. Nebukadnezar anu sangat luar biasa kuhara beungar ulah ditanya gagah jelas. Tapi kan ketika menentang kakangjeng Nabi Allah Ibrahim dikutuk ku Allah Subhanahu wa taala, disiksa ku Allah di alam dunia kene, teu pira make rambetuk asup ka ceulina. Rambetuknya wang sup ka ceulina. Wadaw, puhara nyeri luar biasa. Ayeuna kan kunyana dipantau-pantaukeun tetep datang ka ngabayar anak buahna gebugan di hulu gebugan keluar congeng anak buahna ngagebugan huluna coba kunaon ku nyeri-nyeri hese datang ka paen can anggus di alam dunia teh sederetan para penentang anbiya wal mursalin anu populer luar biasa Fir'aun alaihi laknatullah nanggahan kakangjeng Nabi Allah Musa, teu percaya kakangjeng Nabi Allah Musa, teu percaya kakangjeng Nabi Allah Harun alaihissalam. Fir'aun walaupun kerajaan lokal, tapi kan ieu teh gaungna ieu benar-benar interlokal. Euy, pas telepon mah interlokal. Ya Allah, sanajan ngan lokal sa Mesir, tapi gaungna kan sadunya. Ngaku pangeran. Pohara luar biasa. Ngaku pangeran. Laju gagah, beungar, pohara luar biasa. Tilok muriang. Teu pernah Firaun aya muriang tilok. Mantap lamun aya jelema teu pernah muriang saeutik-eutik acan. Rada mirip Firaun. Ulah-ulah Haji Pendi rada. Ayo ngaku pangeran tapi nyana sok hitutna bau luar biasa.
mantakan lamun aya jelema nu hitutna bau rada turunan Firaun eta teh pohara kan. Awas tingali nasib Firaun ngambang di Bahrul Kalzum, laut merah anu sangat luar biasa. Betapa dahsyat pada saat itu ketika Eksodus baginda Kanjeng Nabi Allah Musa alaihissalam membawa Bani Israel, rakyat Bani Israel atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala berangkat secara ngadadak sampailah kan mentok di etatia basisir lautan Kalzum. Sementara pasukan Firaun seluruh angkatan bersenjata siap untuk menerkam. Masya Allah, bahkan langsung dipimpin ku Firaun segala. Tidak itu kan tinggal Nabi Musa membentang lautan kahareup teh luar biasa, mundur ke tukang musuh geus siap menerkam. Pan iyalah buah si malakama, dimakan ayah mati, tidak dimakan ibu mati. Pan ribet luar biasa, sekak seter. Terus kieu teh lamun seterna Haji Pendi mah korbankeun Haji Pendi. Masya Allah, pertolongan Allah anu sangat luar biasa. Turun malaikat Jibril, idrib bi asokal bahar. Hai Musa, kau punya tongkat, tenggelkeun tongkat mujizat itu. Naon eta tongkat? Ya Allah ya Rabbi. 12 jalan tol ngajemblong kabeh luar biasa. 12 kabilah sesuai dengan keturunan daripada Kanjeng Nabi Allah Yakub alaihissalam, turunan dari Yahuda, turunan dari Lawe, turunan dari Kanjeng Nabi Allah Yusuf, turunan dari Bani Bunyamin, kabeh nu 12, kabeh masing-masing nu ieu jalur turunan Yusuf, nu ieu jalur turunan Yahuda, nu ieu jalur turunan Lawe, nu ieu jalur turunan Bunyamin. Kabeh luar biasa. Betapa sangat turun Firaun set cak Firaun jauh aing teu pernah nyieun jalan di dieu tuh, teu pernah nurunkeun dana naon APBD ieu caknya, tapi kunaon teu boga jalan di dieu. Ya Allah ya Rabb, tah ayeuna kan Firaun asup tadi. Di sisi lain Nabi Musa jeung seluruh masyarakat geus nyebrang ka ditu, teh Firaun asup ka dinya. Nu mimiti ditutup ku Allah ujung geula, set ujung ditu. Ieu mah masih ngomong aneh ka beuleuh. Otomatis kan balik kanan kan beuleuh itu. Balik kanan teh sementara di dieu teh narajang terus. Euy, deuk naon ieu balik deui? Terjadilah tabrakan anu sangat. Lantaran di ditu geus nutup, sementara nu ieu ka dieu teu nyaho nya teh geus arasup kabeh ditutup di ku Allah plek tukang. Berarti tinggal di tengah molong. Masya Allah, nu itu hayang balik deui ka dieu, nu ieu hayang balik ka dieu ka ditu, antara pasukan jeung pasukan ieu terjadilah saling hantam terjadi. Maka muncratlah darah-darah pada saat itu. Saenggeusna darah kuharak kakarak bleg ditutup, maka lautan itu memerah atas saksi Allah subhanahu wa ta'ala. Tah pos itu gitu kan lain bantrak-bantrak, ujungna kan ngambang Firaun. Kunaon? Akibat teu percaya ka Kanjeng Nabi Allah Musa alaihi salam. Mantakan apalam yasiru fil ardh. Hai Abu Jahal, hai golongan musyrikin yang tidak percaya terhadap para nabi, terhadap para rasul, coba atuh bentahkeun mata, euy lelempangan terus ge ka unggal negara, payan zuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Lihat akibat kesudahan daripada mereka-mereka yang menentang nabi, mereka-mereka yang menentang rasul. Masya Allah, kan pohara luar biasa.
Gusti nu agung. Kaum Ad dihancurkan ku Allah, kaum Samud dihancurkan ku Allah, bangsa liwatin dihancurkan ku Allah. Bangsa liwatin kaum Nabi Allah Lut alaihissalam henteu ujug-ujug kaum Nabi Lut ya barareuki lalaki kana lalaki disebut homoseks. Awewe beuki ka awewe disebut lesbi. Aduh gaplok atuh lesbi teu ujug-ujug. Awalna teh ieu tetap lalaki teh ieu teh beuki na ka awewe sarua ngan pikiranna terlalu kana urusan kana seks bae sehingga eta teh dalam seks teh berbagai variasi luar biasa. Aya nu ditonggengkeun, aya nu digigirkeun, diaki-aki, aya nu ditangtungkeun, macam-macam variasi. Tina variasi itu kemudian dibanggakan antara masing-masing teater laju saling tuker, ieu tuker ilmu cakuran. Nu ieu teh ieu dikeukeun sia nu ieu dikeukeun sia teh engke ngararobrol deui sanggeusna ngararobrol deui teh yu urang teh ieu ngahiji be yu saling tuker pasangan tuker pake pamajikan Haji Pendi dipake ku Haji Rusdi pamajikan Haji Rusdi dipake ku Haji Pendi teh iya saling tuker pasang. Engke bisa 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Kaditu nah eta teh di tempat terbuka geus teu asa-asa. Fi majalisihim di tempat terbuka teh atuh lamun hayang teh geus nu saha bae dina kaditu. Kunaon? Variasi seks. Maka tina variasi seks nu sangat luar biasa teh dibere bosen maka mulailah hayang ngajajal ka lalaki jeung lalaki ngadu anggar dis iya Allah ya Rabbi tak Masya Allah mulai aya kebanggaan jadi dianggap kampungan eta mah anu mamawa awewe mah justru dianggap kota mah ieu antara lalaki jeung lalaki mulai naik cak urang mah ditaekeun teh kaya darajatnya tinggi luar biasa terus kadituna aya germoan kieu ye germo teh seg aya piring ditendenan batu engke lalaki di itu kumpul lalaki anu jadi bikana engke di dia aya lalaki nu jadi lalakina kan gitu kan lalaki ge aya nu lalaki jadi bikana ya lalaki jadi lalakina terus nyokot batu ditimpakeun plek di mana kena eta jadi pasanganna tuh di mana kena eta jadi pasangan terus seperti itu tasa endesna ku ari kebanggaan lalaki jeung lalaki tinggal awewe cak awewe atuh kami yang dangdut atuh yuk urang nyieun deui ayeuna rombongan awewe jeung awewe Masya Allah betapa detail Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani ngajelaskeun proses daripada kaum liwatin samemeh jadi dahsyat luar biasa sehingga geus sulit dinasehatan ku Kangjeng Nabi Allah Lut alaihi salam. Masya Allah lalaki pada lalaki awewe jeung pada awewe kelimesna diporak-porandakeun ku Allah Subhanahu wa taala disungsangkeun ku Allah luhur dijadikan handap-handap dijadikan luhur parae kabeh tuh masih kita bisa melihat bekas-bekas daripada kehancuran itu kaum Sajaun di wilayah Sajaun. Masya Allah apalam yasiru fil ardh fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim pohara kan
lamun aya dalam kesadaran majahe orenganan jahe orenganan patu minun atau iman ka Allah subhanahu wa ta'ala geus renungan ijang renungan urang pun kieu karenungkeun ku ari baheula si anu teh ngalawan ka kiai anu malah mah kiai anu diteluh punyana trek bijawayah nama eta balangsak paeh teh nu naluhna ge nya balangsaknya lajuna sangsara jakos kitu horengan di alam dunia eta teh atuh komong ke di alam akhirat pasti ge bakalna disiksa terus-terusan hayu ge renung payan zuru teh payan zuru duh luar biasa baheula eta teh si anu beunghar jasa pakaiana teh terus ditumpuk-tumpuk datang kanya na tilok daekeun sedekah ngajak ka tilok daekeun sedekah biasa ge tilok daekeun hayuh we ditumpuk-tumpuk sehingga jelema ngararomongkeun moal beak 7 turunan tapi jabarang tek bepaeh jelema beunghar eta laju pakaiana teh kawaris ku anakna terus ternyata ku anakna teh ieu teh bisa mempertahankeun dijual beak datang ka anakna ge baralangsak boro-boro datang ka incu hayu boro-boro datang ka incu di anakna ge eta teh baralangsak ngomong mah baheula moal beak 7 turunan. Oh horenganan seperti itulah pakaian anu ditumpuk-tumpuk eueuh hartian rugi nu baheula bogana anakna atau ka dieu teh rugi coba lamun dibere dipake sedekah mah Kangjeng Rasul ngomongkeun rizki anu asli eta adalah rizki anu dipake sedekah eta asli saya teh rizki nu ku urang di ka masjidkeun eta aslina rizki urang anu bakal kapanggih jaga di akhirat nu di ka pondok pasantrenkeun nu di ka majelis taklimkeun nu di ka yatimkeun anu di ka para doa kapakeun ieu nu bakal kapanggih ieu rizki anu asli sementara anu ku urang diteundeun deulanan kunaon jang anak cak urang teh ya jang anu prak be urang pae ku ari ku anak ku anak-anak dipake main solo laju nama sawah beak imah beak dipake main slot ku anak hanas ku urang teh disedekakeun rugi kan tuh masya Allah rugi luar biasa karela urang pae imah bagus jeung kamar bagus jeung sajabana teh be pamajikan ora keneh urang paeh laju pamajikan kawin deui nya ditumpakan ku batur di imah urang pakakas nu urang pintih-nek deui eta Ustaz ayo rizki nu asli adalah anu ku urang disedekah masya Allah mantakan lamun urang ngarenung di dieu waladarul akhirati khairul lil ladzina taqau afala yaqilun masya Allah cak Nabi Isa ka para sahabatna la tujalisul mauta fatamutu qulubukum dulur ulah bergaul dengan orang yang mati akan mati hati. Sahabat Nabi Isa kurang paham pada saat itu. Qalu wa manil mauta, siapakah orang-orang yang mati wahai baginda Isa? Cak Nabi Isa ar-ragibuna fid dunya wal muhibbuna fiha anu jelema pikirana geus pikiran materialistis. Anu geus pikirana materi ngaji diukur ku materi salat diukur ku materi kabeh sisi dekahan diukur ku materi urusan teh untung rugi seperti perdagangan kunaon pen biasa magahan ngaji lah henteu lah kunaon rugi pan rugi pen masya Allah ari nu ngaji mah alhamdulillah aya 20-an mah terus nu ngamplopna saurang doang aing rugi atuh kunaon magahan ngaji diuntung pos dagang ji peng
kunaon tilok daek diundang ku wilayah ditu wilayah beling tama kunaon aing sabaraha kali cara mah kabele ditu jong deui kunaon diukur ku urusan materi urusan eta Masya Allah. Maka ustad anu pemikiranna selalu materi be kiai anu pikiranna selalu materi be lain ngobrolkeun urusan agama lain ngobrolkeun urusan ruhani lain urusan masalah keagamaan ngobrolkeun masalah mobil be eta kiai jeung kiai sia can ganti mobil cara aing tuh ganti teg be Masya Allah itu adalah kiai anu pararaeh ulah dideukeutna kiai kos itu atau komo supendi lain kiai lain ngupaeh deui jurig dama patamutu qulubukum ieu bahaya luar biasa Masya Allah mantakan ieu sing ade anu perlu ku urang teh dipertahankeun atau terus digali ieu azhad ila dunya zuhud kana dunya teh lain urusan masalah boga jeung henteu lain urusan diboga jeung henteu nama dibere ku Allah moal bisa terhindar moal teh Kiai Podoli ditakdirkeun ku Allah dibere beungar teh moal bisa ajib Ki Podoli teh nyana terhindar tina kabeungaran moal atuh geus takdirna beungar ari cara juhudna sanajan dibere breg-bregan dunya ku Allah tapi hatena henteu aya kadinya jih tanda na kumaha dibikeunan teu hohok disodakoh-sodakohkeun teu hohok tuh Masya Allah Al-Khalil Kangjeng Nabi Allah Ibrahim nya nabi nya rasul nya khalil nya ulul azmi betapa deretan gelar Kangjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalam para tapi kan dibere beungar ku Gusti Allah kumaha kabeungaran embe satungtung deuleu loba jasa sakumaha lobana Mbe Nabi Ibrahim dijagaan ku anjing helder nak boga ieu teh 16.000 anjing helder ayo anjing helderna doang 16.000 ari embena sabaraha atuh hitung bae ayo coba lamun hiji anjing ngajagaan 100 embe tinggal ngalikeun 100 berarti jadi itu ya anjing helder ngajagaan embe tak anjingnya bae 16.000 anjing laju hiji anjingna di tongkorongan tumas hitung anjingna hiji anjing di tongkorongan tumas pirsa anjingna 50 gram bae 50 gram kali 16.000 sabaraha ton eta Masya Allah lain bantrak-bantrak kan tapi kan zuhud kana dunia kumaha zuhud kana dunyana jol jelema datang eta teh menta embe hiji bere isukna jelema eta keneh datang menta deui 10 bere datang deui be menta deui 20 bere eta keneh jelema terus be sugan cak Nabi Ibrahim bosan aing masih ada si deui datang ke pihak abah dipentang ku eta deui sanggeus na pihak cak Nabi Ibrahim anjing nak kabeh bawa jangan jaga anggeus kan siapa orang itu malaikat Jibril alaihi salam menjelma seorang kakek-kakek anu meminta ieu teh kambing terhadap Nabi Allah Ibrahim untuk mengetes kejiwaan Nabi Ibrahim juhud kana dunia Masya Allah Gusti nu agung kurang dasar balangsa nya susah nya pelit pupurieun kan eta teh Gusti Masya Allah ieu zuhud mantakan di zaman tabiin generasi pertama sahabat kemudian generasi kedua tabiin teh ngarajina ka sahabat ngarajina ka Kangjeng Rasul di pertengahan zaman tabiin berarti kan sahabat aya kan aya lah nu ngomentar Masya Allah hum kanu khairam minkum wahum kanu innakum aksaru a'malan wajtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Cak sahabat ka generasi kedua, saya kagum. Kalian aksaru amal, pohara luar biasa, cara beribadahna wajtihada sangat luar biasa dibanding jeung sahabat Rasul. Generasi kedua ini lebih pohara luar biasa daripada generasi pertama. Tuh, cuman wahum kanu khairan minkum, tapi tetap sang sahabat lebih hebat daripada kalian. Ari ibadah nama ieu teh kagum ka generasi kedua, tapi tetap ibadah sahabat moal bisa moal bisa katandingan. Didinya kan bertanya, wali mazaka, karena apa? Kunaon kok bisa gitu? Kok bisa begitu? Kami luar biasa. Oh, kanu azada minkum fid dunya wa arga fil akhirah. Generasi pertama iri pohara juhud karena dunia dan mencintai alam akhirat teh ieu teh bisa katandingan. Geus berarti anu dideuleu teh lain nilai ibadah secara zahirna, ieu secara batinnya. Masya Allah lamun dideuleu ku ari Mama Supendi dina kailmuana oke, lantaran geus belajar ka Mesir sagala, ka Kairo, Misro, ayo, wara kan, ngaprak dunia berarti kan, tolabul ilmi nage ilal Misro, terus aya nu ka mana sagala, aya anu ka Maghribi sagala, Maroko, waduh, Mama keluaran Maroko serem. Mama iya keluaran Mesir serem, Mama iya keluaran Madinah serem kan? Masya Allah, coba kiai-kiai barah heula, eueuh nu datang ke Mesir, eueuh nu datang ke Madinah, eueuh anu datang ke Maroko, eueuh lah atuh ngaji teh, tapi kunaon muncul jadi rijal kunaon? Lantaran kiai baheula oke dina urusan ibadah dan keilmuan anak teh misalnya rada kurang, tapi kajuhudana ka Allah pohara terhadap dunia, pohara luar biasa ya kan. Tak ieu nu nyieun hebat teh eta teh ya, Masya Allah. Haji Pendi keluaran Mesir LC serem, nu anu keluaran Maroko, nu anu keluaran Madinah, nu anu keluaran macam-macam, tak horenganan jadi maung kabeh, horenganan jadi rampong kabeh, jadi calon. Masya Allah, atuh dek naon jauh-jauh masantren ka Mesir ari hirup lagi jadi calon lama. Tah lain saeutik wari keluaran Mesir, keluaran Madinah, keluaran itu hebat dina kailmuanana, hebat dalam berdakwah, hebat dengan, tapi ieu kolbuna kering luar biasa. Inilah keruntuhan Islam anu sangat luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan tapi itu teu kabeh henteu kabeh loba anu nyat elmuna pohara, ibadahna pohara, kakokohan hatena ge pohara. Teh aya sapotong mah. Ya Allah ya Rabbi, Gusti dagung mantakan yuk syarat kekokohan. Mudah-mudahan orang diberi kekuatan ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang selalu diberi taufik, diberi hidayah ke Allah. Mudah-mudahan selalu kasih sayang Allah terus selalu ieu babarengan jeung urang. Dengan kata lain orang selalu dirahmatan ila akhir hayat, sehingga orang maut mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hatta wallahu a'lam bishawab.